horenganan diwali teh aya kesejukan, aya cai di jero hate teh aya caian, ilmu makrifat eta cai. Ketika ilmu makrifat ngaranna hikmah dikaluarkeun, sanajan kukumaha ge tetep bae jelema ngarasa sejuk bae sebab lawan caina bening, caina bersih ma'rifatullah wa rasul. Ketika eta teh digambarkeun cai ilmu makrifat, ketika dikaluarkeun hikmahna kabeh jelema ngarasa sejuk, ngarasa tentrem, ngarasa ngeunaheun dicarekan, ngarasa ngeunaheun dicarekanana, ditiupan ngarasa ngeunaheun ditiupanana. Deuk kumaha bae sebab nu kaluar teh cai herang. Lamun cai herang kaluar, nu deuk mandi butuheun, nu deuk nginum butuheun, nu deuk masak butuheun, ka cai herang kabeh butuh. Hese-hesena ku cai herang, kuari cai teh steril, make mesin hayang timbul cai herang. Ku hese-hesena cai herang kuari. Lantaran polusi baheula di sawah, urang nginum cai sawah ge aman bae. Baheula ti urut kitu kebo eta ngeunah bae. Lantaran polusi kuari coba-coba urang. Nah ialah kesejukan batin para wali Allah, aya ma'rifatan disebut hikmah. Eta teh bagaikan cai nyana teh ngawean ka dieu cangking mah teh ka dieu hayu ka dieu hayu urang bebersih nu matak bebersih kudu dicai bebersih enggak di akhirat. Tolong kiai dulu kan buka dakwah ya, kan saya juga pernah ngundang kiai yang waktu itu bayarnya kecil, balik lagi kan kiai. Jangan banyak omong lu, tolongin gua nih ngomong ke cai teh ngomong, masya Allah karim ngan teu kadenge kurang.